Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anak-anak Bapak nu soleh sareng soleha. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi pengajaran bahasa Sunda, istilah perdagangan sareng nangtukeun kalimah pananya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan berdoa hari ini kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Anak-anak sekalian, silakan kita simak untuk materi pengajaran bahasa Sunda hari ini. Wilujeng nyakseni. Istilah perdagangan. Pek ku hidup pitenan istilah-istilah dina perdagangan di handap ieu. Anu kahiji ekspor, artina dijual ka luar negeri. Anu kadua impor, anu artina didatangkeun di luar negeri. Anu katilu dadasar, ngamparkeun jeung ngatur dagangan. Anu kaopat emper, bagian toko atawa warung belah hareup atawa tukang nu teu kakurung ku bilik paranti niuhan. Anu kalima elos, anu hartina wawangunan panjang teu dibilikan, atanapi bolongor, atanapi paranti neundeun dagangan. Anu kagenep ngembrek, anu hartina barang dagangan henteu laku atanapi payu. Anu katujuh padagang, nyaeta nu jualan atawa anu dagang. Kadalapan pasar, nyaeta tempat jual beli anu merenah. Anu salajengna di istilah-istilah dina perdagangan. Anu kasalapan rugi, ngajual dagangan henteu menang bati atanapi henteu menang untung. Anu kasapuluh toko, nyaeta warung gede anu biasana aya di sisi jalan gede nu ngajual rupa-rupa dagangan. Anu kasabelas untung, ngajual dagangan menang paleuwih atanapi bati atawa untung. Ka-12 warung nu hartuna wawangunan tempat dagang. Nu ka-13 agen wawakil jalma atawa pausahaan anu dipercaya ngawakilkeun dagang. Ka-14 modal, duit anu dipake pikeun ngamimitian dagang. Anu ka-15 balik jinis, nyaeta balik modal. Anu ka-16 nyaeta balantik, anu hartina dagang leuletikan. Nu ka-17 harga atanapi rega atanapi pangaosna. Ka-18 merek dagang, nyaeta ngaran barang dagangan. Nu ka-18 komisi, nyaeta buruh atanapi upah barang jual anu gede hargana. Anu ka-20 nyaeta padu rega, hartina silih tawar. Materi anu kadua nyaeta kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya gunana pikeun nanyakeun hiji hal. Rupa-rupa kecap-kecap pananya. Nu kahiji naon, anu kadua saha, anu katilu di mana, anu kaopat iraha, anu kalima naha, anu kagenep kumaha, anu katujuh sabaraha. Kahiji naon, kecap naon gunana jang nanyakeun objek barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contoh kalimah nanya, naon wae nu kudu dibawa ka tempat observasi teh? Jawab, baju ganti, kadaharan jeung keresek. Anu kadua kecap saha, gunana
jang nanyakeun subjek atawa hiji jalma. Contoh kalimah. Tanya, saha nu ngawulang di kelas 3C teh? Jawab, Ustazah Mas Pupah. Anu salajengna kecap di mana? Gunana jang nanyakeun tempat. Contoh kalimahna. Tanya, di mana anjeun linggih? Jawab, di Cisaat. Anu salajengna nyaeta kecap iraha. Gunana jang nanyakeun waktu. Contoh kalimahna. Tanya, iraha urang rek diajar bahasa Sunda babarengan? Jawab, poe Minggu. Nah, kecap anu salajengna nyaeta kecap naha. Gunana jang nanyakeun sabab hiji kaayaan. Contoh kalimahna. Tanya, naha anjeun meuni resep kana warna beureum? Jawab, sabab warna beureum teh nandakeun kawanian. Anu salajengna nyaeta kecap kumaha. Gunana jang nanyakeun hiji cara. Contoh kalimah. Tanya, kumaha cara hoyong jadi hafiz Quran teh? Jawab, sing getol murojaah. Kecap anu salajengna nyaeta kecap sabaraha. Gunana jang nanyakeun jumlah atawa bilangan. Contoh kalimahna. Tanya, mang sabaraha ieu harga cilokna? Jawab, hargana nyaeta 1.000 rupiah neng. Nah, salajengna nyaeta aya tugas atanami pancena. Ya. Pancena nyaeta pancen kahiji pek ku hidup jieun kalimah tina istilah perdagangan di handap ieu. Contoh anu kahiji kecap pasar. Kalimahna Beni meser sapatu di pasar baru. Soal pancena nyaeta kecap nu kahiji kecap rugi pek ku hidup jieun kalimahna. Anu kadua kecap untung jieun kalimahna. Anu katilu kecap toko jieun kalimahna. Anu kaopat kecap modal jieun kalimahna. Anu kalima kecap warung jieun kalimahna. Pigawe gawas contoh. Pek ku hidup jieun kalimah tina kecap pananya di handap ieu. Contoh kecap pananya saha. Contoh kalimahna. Tanya, saha nu meser sapatu di pasar baru? Jawab, Beni. Di soalna anu kahiji jieun kalimahna nyaeta tina kecap kumaha. Anu kadua tina kecap naon. Anu katilu tina kecap usaha. Anu kaopat kecap kamana. Anu kalima kecap naha. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicekapkeun dugi ka dieu pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten bilih aya kelepatan.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.